Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu-ibu, bapak-bapak, mimah margi wargi hormaten simkuring. Dina aya kasempatan simkuring bade ngadongeng sasakala mau panjalu. Parantos aruninga dongengna bilih teh acan uninga kieu sasakala nama. Kacaturkeun di Karajaan Majapahit Nyi Putri Sucilarang nuju bobot dumeheus kacarogena di Pati Anom Lembujaya. Anjeunna nyungkeun bidi palai ngababarkeun ditungkulan ku ibu ramana. Di Pati Anom Lembujaya eleh deet ngawidian kapalai garwana teh. Tah enjingna Nyi Putri Sucilarang dijajab ku para penggawa digendeng ku mak paraci angkat buru ka Pajajaran. Najan kudu nyusur-nyusur lembur mipir pasir dulung kawing mentas wahangan nu ngahalangan teu gimir teu rempan tekadna geus buleud kahayang teu bisa dipapalangan. Indung bapa jeung baraya di Pajajaran nyahiap ti kaanggangan. Wargi sadaya saparantos Nyi Putri Sucilarang miwah rombonganana nyorang lampah anu sakitu tebihna jog anjog di hiji tempat anu ayeuna disebat Panumbangan. Tah di eta tempat Nyi Putri Sucilarang miwarang para penggawana ngadamer saung pangreurehan. Jalaran Nyi Putri Sucilarang parantos karaos patuanganana palai ngababarkeun. Laras we teu lami ti harita Nyi Putri Sucilarang teras ngababarkeun orokna kembar sajodo. Balina dilebetkeun kana pandil tambaga teras dikubur di hiji tempat. Tah saparantos Nyi Putri Sucilarang jag-jag deui mah anjeunna katut rombonganana neraskeun lalampahan ngacukcuk Pajajaran. Wargi sadaya kocapkeun sasumpingna di karaton Pajajaran ibu ramana oge sadaya panggeusi karaton kacida bingaheulana. Komo waktos ninggal orok sadua-dua anu lalucu mah. Salajengna eta orok kembar teh dipasihanami ku eyangna anu pamegat namina Bungbang Larang, anu istri namina Bungbang Kancana. Saterasna mah eta orok teh diurus ku eyangna. Namun eyangna ngawanti-wanti kasadaya panggeusi karaton sangkan ngarusiakeun perkawis ramana teh. Ngajorelatna waktos teu karaos Bungbang Larang sareng Bungbang Kancana tos nincak rumaja kirang langkung 17 taun yuswana. Dina waktos anu sakitu teh dua budak teh teu acan aruningan saha ramana sareng di mana aya. Kumargi teu aya oge anu teu aya saurang oge anu wantun ngabocorkeun rusiah nagara. Dina hiji wengi Bungbang Larang sareng Bungbang Kancana naros ka si bibi anu ngasuh aranjeunna tibarang dibabarkeun. Bibi, mugi hawatos ka abdi. Saha atuh ari bapak teh? Sareng di mana ayana? Saur Bungbang Kancana paring nangis. Nya bi, pokera caritakeun. Kuring teh hayang babakti kanu jadi bapak. Bungbang Larang ngeukehan ka si ibi. Bakating ku hawatosing ka Bungbang Larang sareng Bungbang Kancana. Antukna si ibi kapaksa mau karusiah
nguningakeun yen ramana urang kalih teh dipati Anom Lembu Jaya di Majapahit. Tah saparantos kitu mah dina wengi eta keneh Bungbang Larang sareng Bungbang Kancana rencepan angkat paduduaan ngajujug Majapahit. Para wargi sadaya barang dugi ka panumbangan tempat duadana dibabarkeun teh Bungbang Kancana karaos hana angor kumargi watir karaina palai ngarot Bungbang Larang aprak-aprakan milari cai. Lami-lami mendak pedil tambaga eusina caina herang ngagenclang. Pendil enggal dicanak teras disanggakeun karaina. Mung barang bade dileueut anak gebrus teh pendil nuruban mastaka Bungbang Kancana. Bungbang Larang usaha satekah polah nyebut pendil. Namun pendil teh kalah beuki nyoropot, beuki pageut. Ku kersaning nu makawasa anu nuju nandang kasedih teh ditepangkeun sareng Wiku Trenggana. Ku eta wiku pendil teh ditakol nganggo kujang sakti belah janten dua. Kalawang dialung-alungkeun ka awang-awang rag-rag di Gunung Panjalu janggelek jadi situ. Ojang Nyai jonggeran neruskeun lalampahan hidup duaan ngan omat sakrepu kali omat ulah wani-wani ngalanto ka situ anu bakal kaliwatan ku hidup duaan. Kitu saur Wiku Trenggana. Dikitukeun teh Bungbang Larang sareng Bungbang Kancana kalah naraos panasaan. Barang anjog ka sisi situ aranjeunna kacida resepna ninggal cai anu upluk-aplak sarta herang. Kebrus duanana ancrug ka situ kokojayan salami-lami. Namun para wargi sadaya barang bade haranjat Bungbang Larang sareng Bungbang Kancana kacida ruwaseunana ninggal sarira tos robih wujud janten maut. Duanana pati ngajerit disambung ku nangis kanyerian. Ah, Bapak! Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Cilaka wae hirup pinuh kuna langsa. Hoyong pendak sareng Bapa, abdi kalah janten maut, robih wujud di manusia. Wargi sadaya ti kawit harita Bungbang Larang sareng Bungbang Kancana anu parantos robih wujud janten maut saterasna disebat Maung Panjalu sarta ngagegeh di wewengkon Panjalu. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.